Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'alifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumi wa mabta'alana wa lahum utu'al arifin wa mursalin wa ilhaman malikatul muqarrabin. Itu kan nih. Bismillahirrahmanirrahim. Warawiya disariuskeun Nabi ti kaing sallam anau sanyana kana aku palangan ika man sabaro ala syikhul kimratin saya sobar karena goreng budi pekerti bojona si jama atau ahu mereka jama sallallahu min ajri muslimah tidak kaya misal perkara atau segala Allah karena perkara Ayub alaihi salam karena Nabi salam ala balahi kabalai Nabi Ayub kalau insyaallah eta terus nyoba Allah ka Ayub di arbati umurin ku perkara kopat tidak perkara Fakta malik kaya sepi harta Nabi Ayub waladihi jeung putra Nabi Ayub katam zikri salihi jeung dibere percobaan jasa Nabi Ayub wahajri jamil nasi jeung ngajauhan sakabeh manusia lahu Nabi Ayub ila jajatan bojona Nabi Ayub bayana sana Nabi Ayub karena kaya lo Nabi Ayub min asnafil malik tina sapalih asnaf harta nyata ibil bakor gonam pil wahimarun wakana kayaan lau Nabi Ayub kaum samiati padan padin ini 500 pedet yang bawahan turut di pedet kali pedet kaum samiati abin 500 abin di kuliah abidin terus Nabi di merantun hari awal wawaladu yang anak mulai dengan harta makanya kayaknya serta Nabi Ayub salah satu nampaknya dari golongan kode awalnya teman-teman iman di Ayub makanya ini kayaknya ada kuhwalan setengah tubuh wakana juga saya iblis lain jauh tadi halangnya iblis ansen perkara mina sampai di langit paya kepu maka eureun ieu iblis dina kaya ni samawat hai semua arodas kira-kira maksud ieu iblis pasam yang mungkin iblis salat malaikat ikana maca salat permalaikat alayabu kan Nabi Ayub pasal makasu dia iblis karena Nabi Ayub kalangan di iblis ilahi du para abdi nador tak ningalikeun Gusti fi abdi ka dia abdi Gusti Ayuban Ayub pawajatu mangka ningali kuring ka Nabi Ayub tasyakuron hamidan tukang syukuran tur tukang muji ala eling walawi talatu lamun nyoba Gusti walawi betala itu walawi itu lamun nyoba kuring ka Nabi Ayub laroja pasti balik Nabi Ayub an syukrika tina syukur ka Gusti wa taatika jeung taat ka Gusti
setan teh ngadunga Gusti nadortu gitu nya ilahidu para abdi dan ningali abdi gitu di abdi Gusti Ayub pangian Gusti pangian abdi ka Ayub tukang syukuran tukang muji tukang eling lamun nyoba sana abdi ka Ayub pasti balik deui Ayub tina syukur ka Gusti jeung ka Gusti pakolangan di kasapa Allah kata setan intolik init anjeun pokok salato taka teman-teman masrahkeun anjeun alamali ka harta Ayub pantolako mangka ini teh setan wa jamaah jeung ngumpul ka setan ifrit ka ifrit ifrit sayatin ka jin-jin setan itu setan wal jin okolangan ka iblis lahu kata bangsa ifrit kon salatatu teman-teman masyarakat kami alamali Ayub ka harta Ayub satu teh sekali naik ngadurukeun kon salat totu alamali Ayub ngancurkeun kami ka harta Ayub apalangan ikaya setan lipit min hateta sapali min hatina sapalihna malnya ati datang anjeun alieu kana onta kalau hati hajin tukang ona eta onta paharika ngaduruk anjeun kana eta onta eta iblis ka ifrit sumaja datang eta saibus iblis ila Ayub kana bi Ayub pawajadahu maka mangihan eta iblis ka Ayub ku iman beunangku yusolikeun salat teh na Ayub teh pakolangan dika eta iblis tau ka Ayub arapot geus ngadu naon useuna ibilika kana onta anjeun urang ataha jeung kana nu ngangona eta onta jadi eta Nabi Ayub teh pembungharnya tapi bunghar Nabi Ayub tapi teu kahalangan kebeungharan Nabi Ayub teh kan Nabi sebenarnya pangsobarna di antara Nabi Ayub ketika diuji ku Allah kasabaranna Nabi Ayub eta jalma bunghar coba we tanya onta anak ata ibil teh onta bakor domba boga gajah pil teh gajahnya himar 500 pedetna ge anak 500 nuturutkeun ka imamna 500 abdina 500 sawan nabi teh boga awewe deui ta eta dicoba ku Allah ngalakungan setan iblis kunjukan ka Allah ngadungan tapi dijabahnya ngadungan teh bisa dijabahna teh kieu nyaheug ku anjeun teh dites mah cenah abdi kami eta nabi kami Ayub kasih kami ya pasti balik deui kana syukuran ka moal dikeun ka kaganggu kepada cobaan geus kitu iblis teh ngutus ka balad-balad setan jing segala hei siap euy ruksa hartana sok hancurkeun juru kumaha we kitu jargon geus kitu abrang aritnya para itu jin setan teh wah sibuk baru sekarta bagi kita ngaduruk tak akan hartana geus kitu dong kape tah geus datang si iblis jeung Ayub kaya Nabi Ayub di salat teh jong-jong
Sawat itu pakolangan di kayu, pakolangan di iblis apa gitu. Ya Nabi Allah Ayub, terus kaduruk sasena kana tanjeun di mangona. Beak harta anjeun, duruk kaduruk sasena. Jeung katunggaona mararengkel gararing parae. Tunggaona oge. Pakolangan di ka sayu berbayu. Alhamdulillah. Itu bayu. Wari Allah ta'ato ani ato ni hangis mere Allah kana ieu harta. Wari Allah aina akhodaha wisokoti kana harta. Geus kitu teh alhamdulillahirabbil alamin geus nya syukur geus kitu mah tuh. Da harta ti Allah dicokoti ku Allah. Cenah sing urang kira-kira. Urang boga motor hiji kadulu kacamela mah. Aduh, jangan asal ngadurukna. Di mana mimitina? Da pasti ku jelema mitnah wae. Atana pi ngaduru nudi. Akhirnya di budak-budak gua ane ngadukun sabetu ini. Tungtungna atana maling budak-budak we ditang gitu ke dieu. Akhirna naon tah motor eueuh beak we samobil. Loba deuel hans lah. Gara-gara teu sadar jeung teu ridho kana takdir Allah. Kada nabi ya mah. Umpamanya urang saeutik gede apa nyontok kana kasabaran nabi. Diduruk hartana kana itu teh alhamdulillah eta bangsa ibil itu ibil onon ibil gonam bakor duruk kaduruk ratusan beak jeung ngangona di bararengkel kaduruk laporan teh Nabi Ayub teh iblis keterangan iblis tanya dari Nabi. Alhamdulillah bahasa nanti. Alhamdulillah geus terisi berarti tidak. Kayak maris boga harta. Allah tengah nenangkeun ka kaula berarti. Geus teu kudu risih geus harta geus kaduruk ieu. Bebas. Da harta loba ti Allah pamere. Ayeuna saya ku Allah ngalakuan kaduruk kusana. Nyantos. Tuhin bungkusan hakikat kau cabut deui. Alhamdulillah bahasana. Supa sumapana tuluy migawe deui iblis bisa dalik bisa kitu. Bila gonam kana gonam orang ajem orang hati ajem nu ngawona itu gonam. Geus kitu deui migawe deui kana gonam. Oh berarti sore-sorenya ibil heula terus gonam. Oh jadi teu sakalikeun ya. Lalu teh. Terus ngaduru kana domba jeung nu ngomong. Sumaja tu datang eta iblis deui layu kayu. Kolangan ika aya iblis lau kayu. Sifat. Sifat Gus. Waduh, lain geus nau, masih riuh angin. Wangi teh bahasana niup. Niup. Oh, geus niup. Geus niup riuh angin. Jawa akal kan pepelakan anjeun beak selaku angin. Gonam kaduruk. Terus pepelakan aja beak ku angin puyangin pitung beliung naga puting beliung beak hancur bukan mah bibi cerita eta setan iblis teh ka bayu cek bayu alhamdulillah diwae pamida muji pamida maka muji Allah taala wasa jeung alam apa hamida maka muji Allah kalau wasa jeung alam ayu balik Allah. Semua kolangan dikasih iblis salatoni ala waladihi. Salatoni kansurkeun kami ala waladi anak Ayub. Pakolangan dika iblis lo kayu. Intolik pakolangan dika Allah setan. Intolik anjeun. Pon salatu ka teman-teman sukun anjeun. Ala waladihi ka anak Ayub. Padahal ini teh setan teh. Ila waladi ka anak Ayub. Wazal zilu jeung ngancurkeun ieu setan bihi kang kabeh
alkoso kana gedongna Okola buhu jeung bolak balik ye setan kana gedongna lingkung kabeh pamatu mangka maot teh kabeh lah ajmain jami'an sakabehna pokona maot teh kabeh para putrana segala hartana dibolak-balik ku setan wah dihancurkeun sumajatu datang sana ayub wah baru ka akhbar ngabejaan anu ngabejaan ngabayub dimoti waladi kumotna putra Nabi Ayub datang tah ka Nabi Ayub jeung beja ka Nabi Ayub kumot kepala putrana pastagfaro istighfar ya teman astagfirullah sumakola terus kandika salatone geus salat geus karuksak Gusti ka abdi ala jasadihi ka abdi masrahkeun Gusti abdi kana jasad alas masratin masrahkeun ka salatoni masrahkeun abdi ala jasadihi ka boleh diteruskan sumakola kandika ieu proses iblisnya itu boleh Basta istighfar baik. Semua kalangan iblis salah toni. Geus karuksak Gusti ka abdi alai segala jasad Ayub gitu. Semua kalangan dikade ieu setan salah toni. Teu masyarakat Gusti ka kami alai segala jasad Ayub gitu cek setan ya, cek iblis teh ya. Pakolangan dika Allah Ta'ala salat tonukanya salat tonuka masrahkeun ka ulah kanjeun ala jasad kana jasad Ayub guera qalbihi salianti hati Ayub warisanihi jeung lisan Ayub ba'akliya ka Ayub oh gitu geus kitu tadi tehnya harus dirusak segalana datang ke sana Ayub teh karena Ayub jeung bejana ka Ayub kumaha teh para putra nah itu astagfirullahaladzim geus gitu istighfar unggulnya gitu geus kitu tuluy tah ucap beta iblis teh ngadungan Gusti masa Gusti ka abdi ka jasad Ayub cenah Gusti aya mah ka jasad Ayub nu can dirusak abdi masa keheuk atuh pek panjeun dirusak Nabi Ayub jasadna kitu cek Allah ka iblis ngan kade jasadna naon kade nu sejenna wah pek rusak jasadna salenti hate Nabi Ayub jeung lisan Nabi Ayub jeung akal ulah eta mah kitu hatena lisanna jeung akalna kitu salian eta pek rusak panjeun pada apa ini teh iblis teh ila Ayub kan Ayub wajada mangihan iblis ka Ayub sajida bersujud paja datang eta iblis min qabil wajhiti satu kangen Nabi Ayub datang eta iblis ka Nabi Ayub ti satu kangen raraina hartina tukang wana paoniuk eta iblis piman harehi kana irungna pangambung Nabi Ayub napahatan kalawan temenan ista'ala pelentung min hati eta tiupan iblis naon jasaduhu jasadna Nabi Ayub waqatun wa fi kana Nabi Ayub naon hakatun arateul pahaka terus pegaro renyangnya ateul ieu teh waranya pakau maka ruk agar Ayub kana eta jasad dia bariku kukul Ayub hatta sakot sega caroplokan caroplok nyaroplokkeun eta kuku kula sakabehna jasad sumaha kahatuluy nguruk-nguruk Nabi Ayub kana eta kuku bimasuhi kelang pirang-pirang bimasuhil khosanati
pirang-pirang panggaro anu kasar sumabil pahori tuluy turuhak wajar itu kai palam aja tapi turun gayu ya kahang ngerok-ngerok kata gayu peneta jasad hata takoto sehingga pergatan jasad gayu wantanun jeung bacin lain bayu paharojahu ngaluar kena bayu sahal Korea wajar ngajadikeun ya Korea ka bayu ala kasanatin ala kanasatin kana taletong kana diceun kajarian gitu lahum untuk Korea wajah alu ngajadikeun Korea lo kana bayu arisan umat anu di pikeun lewat wajaru ngajauhan ieu kana bayu sana manusia kulhum sak kabeh manusia ila jauh angin bojon bayu al musamatu diaranan rahmatan siti rahmat tah geus kitu Gusti ayeuna geus beak hartana Ayub sadaya beak geus depak gedung hancur para putrana maraot beak pokona nu ngagunakeun beureun ku seuneu ku angin pokona hancur hartana sadaya para putrana sak tujuh mau sadayana hartana beak newe jauh-jauh wae ngadekur segera di masa kitu-kituna moal para putrana teh terang cobaan bagaimana Allah aing bakal pae Nabi Ayub anu sakitu kerasna dahsyat dicoba kalau sakaligus Nabi Ayub sugan aya sedih sugan aya rengu biasa saja bahkan bahasa alhamdulillah paling banyak istighfar tah teh minimal urang saeutik nyokot ayeuna kandungan tina kasabaran nurutan sacewi lemahnya saeutik eta sabar gayung nyantek urang nepi ka ngibut alhamdulillah oge urang macan kailmuan minimal atunya sabar-sabarnya nya tabah-tabah eta musibah urang teh sabab sagala perkara teu aya nu kaluar tina tapak damel sanage berarti asal afal tapak amal sana oge urang dihirupkeun ku Allah sagala dihirupkeun itu ge sarua terus ieu maotan ku Allah ke asal teh Allah balik mun ingat kalinya insyaallah nunutan ku Allah cenghar ku Allah oge nu keluar tina asal apa sanage asal apa Allah wajar nunutan tas dahar wareg kapan menguap tina beuteung teh kenapa naon uyuhana cenghar oge ieu ge meni sok sarepon anu cenghar obohan coblak ge ngomong dalamunana ngaulang-ulang nempokeun batu bari doa penting mah inget-inget ge hok cai malah bari ngacai sarua wae kalau kitu bae mun siawi nya sok nyokot urang kasabaran urang nyontok saeutik mah minimal teu mungang alhamdulillah oge urang ngan pangkatna beda atuhnya urang teh kitu teh sabar-sabar ai sabar teh hate teu ngarasula ai sabar teh hate teu ambek mun kejadian perkara teh mah ya eta Nabi Ayub anakna maraot hartana beak ku angin putih beliung diberi juruk sore setan diruksa ku iblis Ayub dikaseep pokona mah nepikeun ka iblis Gusti saya harta Ayub para putra maraot ayeuna mah cenah kuring gedungan ijabah Gusti ayeuna rek kana jasad Ayub cek Allah jig jasad Ayub tapi pepeujeuh nyape hatena lisana jeung akalna ulah dirusak eta mah tilu pek jasad dikuatkeun oge eta mah atoh teh bisa syak letangan bayi Ayub sujud langsung Nabi teh sujud Gusti atuh dijabah Gusti derek nyawa teh eta tah coba ai ka jamaah saleh mah ai ka nabi mah tapi ka urang mah buah siksa ai ka tara ibadah mah bisa jadi siksa ai ka tukang ibadah turun kumos para nabi ibadah sekaluanya rek nengkatkeun uj abina
dicoba ku Allah atapi di tes ku Allah rek ningkatkeun derajatna da urang oge lamun ayeuna alus mah kalakuan soleh iman kuat datang teh ti Allah coba pengetesan rek ningkatkeun harkat derajat urang aya urangna belenggu teu puguh mah majubin teu paruguh siksa eta mah ya Allah lain teh lain pengetesan lain coba lain pengetesan mah pada ningkatkeun harkat derajat sakola ge tes ari ujian disebut eta mah sabar ningkatkeun derajat rek ningkatkeun jadi ulul azmi nabi aju dites ku Allah kalakungan setan perjalanan teh mun urang bangsa urang sabarodo teh nya rumah tengah haji barodo arawa deur pun teh mah pas kitu pasnya kana teh wah ieu diheureukeun teh gurunya santet teh bengek bari mah kitu santet kitu beda ke akhirna teu inget kana aturan Allah padahal segala perkara ku Allah diayakeun diuruskeun tah nabi Ayub bari nabi nya taina ku Allah dipasikeun cabut ku Allah ngalangkungan kaduhu ngalangkungan ku angin topan ngalangkungan ku cai ku naon wae sadaya nama ahli tiis we mana tanya sugan aya rangu sugan kumaha biasa wae coba orang diajar datang musibah ke orang biasa tiis orang ini sepeda bagi anjing di tangan malingna atuh kan biak motor dia tangan mal sepeda teu kapangi motor kabur di tangan biak samobil kapangi hantu padahal saya baliknya geus balik kembali ku alu cabut teh tah harta kuring ngaliwatan kudu maling geus kudu kitu bare kuring ngalaman dua kali di motor tapi enter ke kitu mah anggar ngadeg grewas kitu ge da gantian teh hanya tapi lain mah diusahakeun arah urang rong akhirna aduh 100 motor ka boleh orang-orang sadar diganti ku Allah lebih hebat gitu. Mun sabar mah ingatna pokona mah di mana urang dibere anugerah diberi kemuliaan ku Allah harta naon bae sehingga walaupun kesehatan anu ge nya eta ti Allah di mana datang ke urang coba dileungitkeun eta perkara ku Allah dieukeun deui tinggal mikir urang tayna ku Allah aya ku Allah tayna oge mah nganyangakeun kitu hebat tayna bae kitu nya pisan tos kitu teh kapannya anjeunna ditiup tah ku iblis tanu nongeng ku tukang pangambungna akhirnya langsung haratil harita keneh langsung karasa langsung terus-terusan badana aratul digarwan tapi kamu caroplokan eta jasa teh ku digarwan bakat ku jadi teh bakat ku ateul terus-terusan nepikeun ka bilagoh bahasa tapi ka pargatan jasadna ketika bacin bau da pastinya alam jasad ayeuna dikerokan kuring itu katel pacu ge kapan melayu digarwan pika jasadna korwot bukan ku ateul tapi namun supaya pandagina geus moal atelnya tapi ateul wae eta bilagoh bahasa dina pada berat penyakit diibaratkeun kana caroplok kulitna digaro dina pada berat penyakit perahan teh asina eta mah takwileun bahasana eta tina pada beratna penyakit nepikeun ka saperti itu digarwan pikeun ka hayu beak dikebecin nya lamun aya ngalek-lek mah bare tinggal sesana baru bacin hanyir ada jelema mah beak hangru hangru mana teh naon da barang dahar teh atuh cenah eta asina kitu henteu asina mah kapan sakda tijan kumaha moal dikurangan martabat kanabian sifat basariyah Muhammad tak kurangan ka martabat kanabian lamun kanya Nabi Ayub ketika beak dilatungan nyut dina badanna caroplok saberupa atuh leungit martabat kanabian teh moal bukti saperti kitu teh kalau dilaksanan pada dina pada banget penyakit diibaratkeun kana kitu gitu seperti kitu mun diibaratkeun dohirkeun mah dikebacin ka beak jasadna sapali keteranganna itu mah teh na dosna sin tinggal urat teh sangarantem jeung hatena gantung nyari kumaha lamun kitu nya rorongkong lain nabi atuh jeung rorongkong bro teu kahar ti lamun disa ujratna
itu mah pada banget penyakit nu teu kakeunaan teh ngan hatena jeung lisan jeung akal normal. Nu teu kana ku penyakit nyeri itu, nu teu kana ku nyeri, kuateur itu. Tapi kuat we 8 tahun lamina tah. Dari sakedeung. Sabar. Cocoba teh Allah. Teu ngarasa kumaha. Urang mah kakarasa eutik ditu kangewa geus ku jelema teh asa geus sering usik. Ari eta Nabi Ayub mah nabi pangkatna. Pikeun ka beak hartana, pikeun ka dibere. Oh naon kata? Nyeri badanna jeung atul. Tapi aja sabar teh kumaha-kumaha kana ari teh Allah. Tahan we da hirupna di dalam dunia wa ka jeung dapat sakedeung dibanding hidup akhirat. Nuida. Geus kitu teh nya dipikeun ka dibijilkeun dikeluarkeun taku eta ahli Korea, dipikeun ka diusir ditempatkeun di tempat anu bacin hareup tina kapikirkeun kitu. Sabab nular penyakit teh. Corona supaya kitu hanya kana teh. Aya teh penular-nular teh padahal teh nular mah da anu bae bungkul sugan tentang anak katulahan teu ngan sangkan unggul bakat ku Allah kitu tuh. Ahli Korea anak warga anak ngusir malahan kana itu nya diusir langsungnya ngajadikeun Allah kaeta umatna jaman ngarelaun kana Nabi Ayub saraya sabab eta penyakit nular diusir sakal manusia kecuali bojokna hiji saurang anu taat turut da kacarogena isi rasul atuh isi nama nuturkeun ka salaki. Udah buktina henteu anger kieu jasadanya henteu burakakan. Da eta mah dina pada tarikna penyakit kitu teh. Ibaratnya pada tarik penyakit seperti kitu mendohirkeun mah. Henteu biasa ngabegangan gitu nya. Ngabegang ada penyakit teh. Darah kurang nya biasa begang mah kitu biasa da rage manusiawi anger basariah nama anger kitu nya. Pakanatkan Siti Rahmat tahoda mahu ngaladena Siti Rahmat keur Ayub. Bibaku perkara yaslahu anu maslahati perkara. Watati datang Siti Rahmat keur Ayub bitu amin makadaharan. Nabi Siti Rahmat teh istrina taat teh turut ngahoda anu kitu ngaladena da salaki. Kamaslahatanna eta perkara pikeun kabesan anjeunna ka salaki. Teu aya saeutik mencong tina aturan katangtuan turut teh da salaki. Beran kadaharan kitu nya wahajarahu terus ngajauhan ka eta Nabi Ayub salah satu tilunya aladina amanu jamin aliman walam yatruku teu ninggalkeun satu ladina dinahum kana agamana eta nu kabeh. Masuk kitu. Wahajaru ngajaruhan ka Ayub asa satu nutilu dina amanu jamun iman paramiat troku tapi teu ninggalkeun ieu nutilu dinahum kana agamana nutilu kabeh. Nanti kadinya cerita karena itu lebih panjang lagi dari nasi. Cerita Siti Ayub bersama jamnya. Warwiya ana rajulan ja'a ila Umar radhiyallahu anhu. Wallahu bisawab.